warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng Ibu Tuti Haryati, guru bahasa Sunda di UPTD SMP Negeri 4 Banjar. Dina danget ayeuna urang diajar bahasa Sunda kanggo kelas 8 kalayan medar materi biantara. Sateu acan prakana materi mangga urang sasarangan heula ngadua munajat ka Dat anu Burbeng alam. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna kenging panangtayungan ti mantena. Atuh kararencangan urang sadaya nu nuju teu damang urang doakeun sasarengan. Mudah-mudahan saenggalna didamangkeun deui diangkat ka nyawatna tur tiasa aktivitas sakumaha biasana. Anu salajengna sateu acan urang nincak kana materi langkung ti payun urang ketan heula kompetensi dasarna sareng tujuan pembelajaranna. Kompetensi dasar kanggo materi biantara nyaeta anu kahiji kanggo pangaweruh 3.1 memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek bahasaan yang benar dan sesuai konteks. Anu kadua nyaeta keterampilan menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Tidak biasa ditinggali. Sedangkan tujuan pembelajaran nyata setelah mempelajari materi biantara, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi teks biantara dengan benar, memahami isi teks biantara dengan tepat, menyusun teks biantara dengan kreatif, dan mendemonstrasikan atau menyampaikan biantara dengan memperhatikan ekspresi dan lagu kalimat atau lentong yang baik. Eta tujuan pembelajaran dina materi biantara sareng kadena. Anu salajengna ayeuna urang nincak kana materi biantara. Mung sateu acan kana materi umum, urang tingali heula lingkup materina anu baris dipedar. Anu kahiji nyaeta mikawanoh biantara, kawangun kuwangenan, wanda, jeung struktur biantara. Tiasa tingali ku di video. Anu kaduana lengkah-lengkah nyusun biantara. Nu katilu teknik atau metode biantara. Nu kaopatna hal-hal nu kudu diperhatikeun dina biantara. Sarta nu pamungkas cara ngaronjakeun kamampu biantara. Nah, ini urang pedar nu kahiji. Kahiji nyaeta wangenan biantara. Naon ari biantara teh? Biantara nyaeta nyarita dihareupeun balarea pikeun nepikeun hiji perkara atau informasi kalawan tujuan anu tangtu. Sifatna monologis atawa saarah. Ukur direspon ku ungeug, gideug, keprok, jeung pasemon. Anu kadua nyaeta wanda atawa jenis biantara. Dumasar kana tujuanana jeung cara nepikeunana, biantara teh bisa dibagi jadi sababaraha bagian. Aya nu kaasupana ceramah, aya nu kaasupana pamapag atawa sambutan, aya nu kaasup kana pedaran, aya oge nu kaasup kana natar, laporan, jeung kampanye atawa propaganda. Anu salajengna urang gilikan kumaha struktur biantara teh. Nilikeun babagianana biantara bisa dibagi jadi 3 bagian umum. Yang nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, nu katilu panutup. Dina bubuka ilaharna kawangun ku salam, doa, ucapan penghormatan jeung puji syukur serta sholawat ka Kanjeng Nabi. Ari dina eusi biasana nepikeun tema atawa topik diteraskeun kana pedaran materi anu ngebrehkeun pamaksudan. Sedengkeun nu katiluna nyaeta panutup biasana kawangun ku pacinatan, sanduk-sanduk atau permohonan maaf ditutup ku salam panutup. Ingat tiasa ditingali di strukturna dina bagan ieu. Anu saterasna urang pedar materi nu kadua nyaeta lengkah-lengkah nyusun naskah.
naskah biantara. Nah, sateu acan nyusun naskah biantara, urang kudu merhatikeun heula hal-hal anu penting nyaeta dina naon acara biantara teh, dina acara naon urang biantara teh, naon jejer atawa tema eta acara, saha bae nu baris ngahadiran kana eta acara, salaku naon urang biantara dina eta acara teh. Sabada kapanggih nu opat hal eta, urang bisa nyusun atawa nangtukeun jejer biantara. Kumaha prak-prakanana atawa lengkah-lengkah nyusun naskah biantara? Nyaeta nu kahiji milih atawa nangtukeun jejer biantara sakumaha nu tadi didugikeun. Nu kadua ngumpulkeun bahan biantara. Nu katilu nyieun rangkai atawa struktur biantara. Nu kaopat medar atawa mekarkeun rangkai biantara nu tadi tos disusun. Anu kalimana nyunting atawa ngedit naskah biantara, sarta anu pamungkasna ngalatih atawa nataharkeun diri pikeun biantara. Eta lengkah-lengkah dina biantara. Sabada urang diajar ngeunaan lengkah-lengkah biantara, urang teraskeun kana metode biantara. Aya sababaraha metode atau teknik biantara anu ilahar dianggo. Di antarana aya metode maca naskah nyaeta metode biantara anu sacara maca naskah atawa teks. Biasana dianggo ku kapentingan anu kacida pentingna saperti sok dianggo ku presiden dina pidato-pidato kenegaraan. Anu kadua metode ekstemporan eta metode biantara kalayan nyiapkeun gurat badat ku cara nulis ide pokok atawa nyatetkeun inti-inti naon nu rek dicaritakeun. Anu katiluna nyaeta metode impromptu atau metode dadakan. Ari metode dadakan mah nyaeta metode biantara anu spontan atawa langsung tanpa ayana atau tanpa nyiapkeun teks biantara. Malah sok disebut oge metode ditambul. Anu kaopat nyaeta metode talaran atau hafalan. Nyaeta metode biantara anu carana ngapalkeun heula teks anu geus disusun. Tah, hidat bade milih metode anu mana, tapi anu kaitung sae jeung gampang mah nyaeta urang tiasa nganggo metode ekstemporan. Margi sadayana oge aya kelemahan atawa kahengkeran jeung kaunggulanana. Ya, engke urang dipadungdangkeun ngeunaan kahengkeran sareng kaunggulanana. Ayeuna urang teraskeun heula kana hal-hal nu kudu diperhatikeun saupama urang arek biantara. Nu kahiji sorak kudu bedas tur centre. Hartina artikulasi teh kacida pentingna. Ulah nepikeun ka gerendengan teu ka kuping ku audiens. Tapi henteu oge kedah gogorowokan. Ilahar anu biantara we ka kuping ku audiens sarta henteu matak mancawura perhatian gitu. Nu kadua lentong atau intonasi kudu merenah. Nah, ieu oge lentong atau intonasina kudu pas merenah luyu sareng kaidah bahasa Sunda. Ulah dugikeun ka ari biantarana bahasa Sunda, sedangkeun lentong dianggona lentong bahasa Indonesia. Nu katilu kedah ngajaga wirahma dina nyarita. Ieu wirahma teh tumalina sareng luhur handapna nyarita, terus panjang pondokna, tarik atau bedas alona dina nyarita eta nu kalebet dina wirahma. Janten wirahma teh aya nu kudu aya wirahmana anu angger, aya nu wirahmana rada narikan jeung sajabana.
Jadi tetap kudu merhatikeun birahma dina nyarita. Nu kaopat nyaluyukeun nada nyarita jeung eusi biantara. Ieu hal mah dumasar kana eusi naon nu dicaritakeun. Upama urang nyaritakeun atawa netelakeun ngeunaan ka sedih, nada naon ge kudu ngagunakeun nada anu sedih ulah nepikeun ka nyaritakeun ka sedih bari seuseurean. Oge eusi biantara lamun nyaritakeun kagembiraan tantu kudu nada oge nada gembira ulah make nada sedih. Nah nu kalima masang paroman jeung pasang petawa atawa gestur. Eta oge kacida pentingna. Urang kudu bener-bener diperhatikeun ari paroman teh mimik rarai gitu. Paroman wajah atawa rarai kudu kumaha lamun urang biantara. Jadi paroman ulah jiga anu hasum, ulah duikeun ka jiga anu judes. Tah, terus deui pasang peta awakna oge eta ge ulah kaleulewihi. Dina biantara mah cukup ku gestur. Ulah kudu nepikeun ka peta segala rupa jiga anu nuju naon kitu ngajak gelut jeung sajabana. Cukup ku gestur. Anu kagenap perhatikeun waktu anu disadiakeun. Lamun urang teu marhatikeun waktu anu disadiakeun, tantuna wae bakal aya hal-hal anu mata anu mata kirang dina biantara. Nah, ayeuna urang pedar materi nu pamungkas nyaeta cara ngarojatkeun kamampung dia biantara. Kumaha carana ngarojatkeun kamampung dia biantara? Sadayana siswa-siswa sadaya pasti tiasa diajar biantara, pasti pinter biantara saupama merhatikeun hal-hal ieu. Hiji, hidup perlu diajar dina organisasi. Ku cara dina organisasi otomatis hidup dilatih nyarita. Nu kadua, tumuwuhkeun kawani dina diri pribadi pikeun tumanya. Naon bae nu hayang dipikanyaho. Nu katilu, regepkeun ceramah-ceramah ilmiah. Ceramah-ceramah di mana we regepkeun tingali ku hidup dicontoh malah tuluy dipraktekkeun. Nu kacida pentingna ieu rea maca. Kurea maca jandela dunya bakal muka. Eta materi-materi dina biantara. Pikeun hidup leuwih jentre sangkan tiasa nyangkem tugas-tugasna mangga ku hidup tingali pek pigawe sarta laksanakeun. Sakitu ngeunaan materi biantara dina lawungan kahiji. Kirang langkungna Ibu nyuhunkeun hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum